Jangan ya. Orang keur mancing undur-undur euy. Emang undur-undur bisa dipancing? Ya bisa atuh. Jangan. Ya sekedar hobi, sekedar mengisi waktu luang we. Mana erek? Tuh bisa. Urang aya alat euy. Ya. Halus alatnya. Geuning mana nabrak urang? Panan urang mah selakson. Mana urang ngariting kumaha ditabrak euy? Geus saring kieu mah balok bayu. Ayo wani mah, naonan jeung urang? Gondongan yuk, palal ka lapang. Wani di dieu balak kok. Ieu sekarang heula. Lamun maneh kalah. Urang pemain sukunya ku maneh. Awas we maneh. Tapi mun urang menang, gondong urang 2 kali ngeunahan lapangan. Menang urang, ayeuna gandong urang 2 kali nguringan lapangan. Oke, siapa takut. Ayo. Nyangsang, lompat. Geus siapa aing? Aturna. Sudah balik aing ya. Siapa aing? Kenalan sia maneh di dinya? Ayo cong bal-balan. Paring. Kepos ya, kenal wae kumaha aing we atuh. Yang geus ayo, aing ka teh ya, turun, kandap. Tungguan. Macan! Ah! Ush! Langat lah! Macan! Ah! Gol! Woo! Kalau yuk. Yuk. Loba reungitnya, Nih, reungit mah kumaha dipeak di mana mah. Aik ngomong kan Neng. ngomong nana tuh Geus lila boga perasaan kan Neng. karena atos apa ndak kebogohna Amandra. Putuskeun bae Amandra mah loba awewena. Cuk saha Amandra mah setia tuh. Geus nyaho si paci eta. Awewena loba. Geus cenah mah Neng kieu wae. Ek milih Amandra apa Adono? Nya jelas pilih Amandra atuh, dawong kabogoh neng. Sanu nelpon? Amandra, Dong diangkat. di naon sih? Usah. Halo Halo. Ke gimana? di rumah. Kernya agen Ningali ka tukang.
Kenyang kain gaun sia kaos gitu kain. Kau bener sia kalakuan teh. Eta pindang urang. Nes kieu wae sia Don. Milu jeung urang. Nah, mana di dia? Tuh, Teo. Tadi Neng. Ngobrol orang setting. Nah, maksud mana ha? Hampuran Ra, ieu masalah hate. Berarti mana tenyeluk orang menjadi babaturan mana? Gitu. Geus cenah mah kieu bae. Tanya si Nandana. Ek milih saha? Ek milih mana apa urang? Nya jelas atuh nda teh milih Amandra. Kadangnya sorangan kan? Milih urang. Enda leuwih milih Amandra anu pendukna hideung. Jelas-jelas punduk mana yang lebih hidung ti punduk urang hinyai. Cicing mana di dia? Tong ka mana-mana, tong nunturkeun urang. Urang ek balik. Ayo Neng, urang balik. Ieu Halus maneh. Didiuk di duaanan. Urang sorangan. Ribut jeung urang wani mah. Urang tuh wani. Cicing maneh di dieu tong ka mana-mana. Urang yang babaturan urang ka dieu. Cicing. Oke. Alik, kira aku kopi doang. Terus, ya semacam supang suku, bubui boleng, keripik ponteng. Penting mah udud ieu mah. Betul, Lik, nu penting mah. Urang nyeri hate ku baturan nang sorangan. Ek di gelut, betuan. Nya posisi we lah. Galing lah. Halo, di mana? Di markas. Oke. Ayo naon maneh tadi nelpon urang. Pan mah sakit hati ku si Nanda. Urang teh si Nanda sebuah kabogo si Mandra. Mana-mana ge geus apal meureun tikar kamari-kamari oge. Pan ieu masalah hate, teu bisa dibohongan. Kumaha pendapat maneh? Urang bogo ka kabogo batur. Mana salah dong. Karena mana geus apal. Si Nanda, kabogo si Mandra. Ieu mah masalah hate, teu bisa dibohongan. Mana kan babaturan si Mandra. Ari kitu mah mana judulnya ilusi tak bertepi. Ilusi tebet tepi sih naon? Oke ya. Tak pernah lepas kau dalam ingatanku. Oh, Ragu Republik. Itu daun. Mending kene, song ributkeun bayu. Halo, urang mah kieu mah ribut bae mending keneh. Urang kapalang nyeri hate. Ulah. Panan orang babaturan si Mandra. Udah hese ieu masalah hate soalna kan geus kapalang nyeri. Ayo nama, orang mau baturan jo. Enak orang duaan, ribu jeung urang. Wani mah maneh. Pake ampun euy. Urang poho deui tadi euy, disuruh meuli cengek kumaha. Kayak malah urang. Selamat enak maneh. Baturan urang leuheung pulang. Ditah disuruh meuli cengek ku ibuna. Awas maneh, isuk. Bener cek batur. Cinta mah nyiksa. Tuala kaya. Kasiksa. Cinta nu kurang dirawat teu leutik teh. Direbut ku baturan urang sorangan. Salah urang sorangan sih, emang. Lebih milih cinta ketimbang babaturan sorangan teh. Geus lah hari kieu mah. Tempat menyendiri orang teu leutik geus hancur digerumut renyu sia kisah percintaan orang anu kalah ku baturan sorangan. Tinggal nungguan odoy teu rubuh lagrag nyeri teh sakumaha daripada ayeuna nyeri geunteul ada aing. Ayeuna hidup urang bagaikan burung dara anu katembak jangjangna. Pisah hirup mah ngan meyenggeng. Geus lah hari kieu mah aing mah hayang kembali ke masa kecil.
anu saukur kalah bal-balan jeung balap mobilan. Teu siga ayeuna nyeri ku masalah percintaan. Nyerina sampai ka dada. Karena bujur. Nanda. Ayeuna mah Dono mundur wae lah. Geus berbahagia lah sama si Mantra. Bahagia. Nya bahagia. Bahagia. Bahagia.